Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang murid-murid? Mugi-mugi sarehat sadayana. Insyaallah dinten ieu urang bade diajar deui basa Sunda. Temana nyaeta rarangkeun atawa imbuhan, paan sareng pangkeun. Nu kahiji nyaeta rarangkeun paan. Dalam bahasa Indonesia seperti imbuhan pean. Kita langsung ke contoh saja ya. Kata dasar sawah ditambah rarangkeun paan jadi pasawahan. Artinya dalam bahasa Indonesia kata dasar sawah jika ditambah imbuhan pean, sawahnya jadi tengah ya, pesawahan. Contoh kedua, kata dasar kasab ditambah rarangkeun paan jadi pakasaban. Dalam bahasa Indonesia, kata dasar kerja ditambahkan imbuhan paan jadi pekerjaan. Nah, untuk lebih memahami lagi, mari buka buku cetak halaman 93 dan 94. Mari kita bahas soalnya satu persatu penggunaan rarangkeun paan. Gunung, hawa di titik-titik mah kacida segerna. Ditambahin rarangkeun paan jadi hawa di pagunungan mah kacida segerna. Nomor 2. Desa. Mang Dayat keur leutik cicing di titik-titik-titik. Kata desa lamun ditambahkeun rarangkeun paan jadi Mang Dayat keur leutik cicing di padesaan. Nomor 3. Kata dasar ngaji artina mengaji. Titik-titik-titik di Masjid Al-Furqon diayakeun unggal malam Jumaah. Tambahkan rarangkeun paan jadi pangajian di Masjid Al-Furqon diayakeun unggal malam Jumaah. Nah, untuk halaman 94 nomor 4 dan 5 coba kerjakan sendiri ya. Caranya sama. Kata dasarnya ditambahkan rarangkeun paan. Anu kadua nyaeta rarangkeun pangkeun atau imbuhan pangkeun. Dalam bahasa Indonesia arti pangkeun adalah tolong titik-titikkan. Untuk lebih memahami, kita langsung ke contoh ya. Kata dasar meuli ditambah rarangkeun pangkeun jadi pangmeulikeun. Kalau dalam bahasa Indonesia, beli ditambah imbuhan tolongkan jadi tolong belikan. Jadi pangmeulikeun itu artinya adalah tolong belikan. Contoh nu kadua, kecap muka artinya buka. Kecap muka ditambah rarangkeun pangkan jadi pangmukakeun. Dalam bahasa Indonesia, buka jika ditambah rarangkeun tolong titik-titikkan menjadi tolong bukakan. Jadi pangmukakeun artinya adalah tolong bukakan. Mari kita buka buku halaman 94. Kita isi sama-sama ya penggunaan rarangkeun pangkeun. Nomor 1. Nyokot artinya ambil. Jika ditambahkan
rarangkeun pangkeun jadi pangnyokkotkeun. Sep pangnyokkotkeun buku dina meja. Sep, tolong ambilkan buku di atas meja. Nomor 2. Maca artinya membaca. Kata maca lamun ditambah rarangkeun pangkeun jadi pangmacakeun. Ani pangmacakeun surat. Ani tolong bacakan surat ini. Nomor 3. Moe artinya jemur. Kecap moe lamun ditambahkeun rarangkeun pangkeun jadi pangmoekeun. Bi pangmoekeun seusehan. Bi tolong jemurkan cucian itu. Itu dia contoh penggunaan rarangkeun pangkeun. Untuk halaman 95 nomor 4 sareng 5 coba kerjakan sendiri ya. Jadi tadi yang sudah mengisi nomor 4 sama 5 tidak perlu dikirimkan, cukup menjadi latihan sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Belajar bahasa Sunda hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan dan kita pelajari bisa mudah dipahami dan bisa menambah pengetahuan kalian semua. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak. Jangan lupa komen di kolom komentar nama dan kelasnya. Tandanya kalian sudah menonton video ini dan mengerjakan di buku masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.